Baturaya kreasi inovasi nu alanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon. Wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan aya nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system eueuh memeran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hadre sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh beunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mah murah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bener tuh itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio kudu mode kieu ceuk raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sing sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti hayang pikeun naon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana teu kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah
Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Kan mah da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin. Ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade kemana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban Pang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah, aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Coba. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah ieu atuh sia. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba teuing. Aduh, geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sak gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jak ka hareup deuleu jak. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calanakeun euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon Nah, saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi.
kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.